Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mung pulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu rengan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, urang judulan wae ieu caritaan teh ku judul gaul. Naon margina sabab zaman kiwari jelema teu gaul teh diledek, dihina, dicaci, dimaki, dijauhan. Lolobana budak ngora menginjak remaja. Ngan kade lolobana gaulna kabablasan. Kolot ngantep teu memperhatikeun budakna. Jadi we pergaulan bebas, mabok, jinah jeung sajabana. Kade anu jadi kolot ulah ngantep. Lolobana gaulna hayang diakui ku babaturan. Jadi we kitu, lamun gaulna kitu mah tinggalkeun, keun bae dijauhan ge. Tong hayang boga babaturan anu kitu, anu menyesatkeun kana neraka. Aya anu gaulna kudu sagala boga, motor Ninja, Nmax, helm pang mahalna. Menang mentati kolot, leheung kolotna anu aya, ieu kolotna teu boga, keur barang dahar ge hese. Ngan budakna teu ngarti kaayaan kolot, ngancam-ngancam kanu jadi kolot, kudu dipangmeulikeun motor. Lamun cek bahasa ayeuna mah gaya elit, ekonomi sulit. Kade bergayalah sesuai isi dompetmu. Cek hukum fisika mah berat dipengaruhi gaya. Jadi lamun hirup berat bisa jadi urang kana loba gaya. Hese lamun hayang katingali wae ku jelema mah, hayang gaul menurut jelema mah, hayang katingali mah ku Gusti Allah, gaul menurut Islam. Nyaeta kumaha hakikatna gaul anu sabenerna? Nyaeta sagala apal, sagala nyaho, sagala ngarti, pengetahuan luas. Eta gaul anu sabenerna mah. Matak teangan pengetahuan, daku ilmu mah beres sagalana ge. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Neangan ilmu teh wajib ke setiap muslim. Matak lamun urang hayang gaul lobaan elmuna, khususna agama. Gaul ka pangajian, gaul ka tempat pangtolaban. Meh urang ngarti mana anu bener, mana anu salah, mana anu manfaat, mana anu matak nyilakakeun. Yeuh bedana gaul ku elmu jeung gaul ku kaayaan. Moal disebut gaul jelema sanajan motor alus, pakaian alus, HP alus, pas ditanya sagala teu apal. Dina hiji waktu ditah ngaji dina syukuran, teu bisa ikro acan, ngerakeun nu kitu mah. Gaul ku ilmu mah dideuketan ku jalma anu kumaha wae. Sanajan teu boga harta. Tapi gaulna ku kaayaan mah dina nalika urang sangsara dijauhan, moal aya nu nulungan. Tah khususna budak ngora jaga pergaulan.
tong sok loba ulin ti peuting bahaya. Anu jadi kolot kuduna merhatikeun. Angguran mati tah anu jadi budak teh ka pangajian. Jadikeun budak teh supaya soleh lain salah. Saeutik gedena kolot bakal kababawa engke di akhirat. Budak soleh urang bakal katulungan, budak salah urang bakal cilaka. Ingat, hirup di dunia ngan sementara, hirup anu salawasna nyaeta akhirat. Matak teangan bekel kerengke di akhirat. Mudah-mudahan urang sadaya jadi jelema gaul ku ilmu, ibadah anu getol sarta budak urang jadi jalma anu soleh-soleha berbakti kanu jadi orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, mung sakitu anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Mudah-mudahan aya manfaatna tisim kuring di alam cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.